nggak bedakan murid nusugi jeung nu susah bae bakal dicarekan ku Allah. Carekan ieu mah santri mere bae ieu mah henteu bae jadi bedakan dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyeun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat kitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Dicacakan kos dia baik sakieu hesena sieun Masya Allah besi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit besi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu. Setiap santri datang make uang miftah teh artinya uang kunci. Jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit kana sabaraha duit gerang. Masalah ayo keur carita lempengna geus kapinteran urang pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah di dieu tah naon ngaranna tah pintu air 12 eta teh hasil Belanda di Bodem ge hese teh buatan Belanda. Gara-gara hebat ya sih. Orang Belanda mah pembangunan make endog ya mah. Make endog bebereumna, ai puputihna di dahar bebereumna pake gaduh. Urang mah kuaripan lain make endog ge semena ge di dahar. Dibalik jadi kuari mah urang mah insinyurna teh ya baheula mah endog dipake gaduh. Ai kuari mah semen di dahar insinyurna. Bareng jeung nu diluhureun insinyur. Ulah ngomong sia lah. Tah ya tuandak acak-acakan jalan tol kakarengnya 2 bulan geus barolong deui mau jalan desa mah geus barolong deui sebab ngabangunna bari disegetan kunu maksudna eta tah lah nya dahar atahanan nya cenah tapi aing mah nyaho henteu naon henteu ngan cenah gara da nyaho bae seutik luadak ngeunaheun jadi bupati eta pelebah kos kitu nyegetan barang atah baheula tah mah baheula ke zaman kolot-kolot urang kuali mah leuwih parah lamun urang boga bupati tasawuf ngeunaheun nya lamun urang boga bupati tasawuf Masya Allah wahara mantap ulama ngadenge bupati osok puasa Senin Kemis sugan resep henteu diri kurang mah teu resep namun aya bupati di bejaan cenah puasana ge kiai nyiduh kurang teu resep aing kos kitu mah pagawean lain pagawean bupati mun kadege teu korupsi kara ngabangun jalan sekolahan eta kara aing ngadenge haju puasa Senin Kemis korupsi terus pejang naon hartina puasa pikir kotak siata eta keralagaanna bedak resep bae kana puasa komo punya puasa nya ngaji nya teu korupsi ngan lamun ngaji getol puasa tapi korupsi terus mendingan diciduhan teh bos itu mun anakna teh gina lamun urang mah tunyiduhan urang dirantai tuh beda jadi lamun laporan ka kula mah kula sembarangan tuh kiai cenah ieu mah hebat jasa naonna puasana Masya Allah baheula ke zaman presiden nu ayeuna pan aya nu laporan ka kula salat duhanya kiai dulur kula nu diluhurkan kula boga dulur di luhur di mana di Punclot sia mah teh nyaho aing boga dulur di Punclot lalu ngomong kiai duhanya luar biasa kula kieu bae aing mah teu nanyakeun salat duhana jang naon hartina duha rakyat teh diurus jang naon hartina salat duha teh urusan pribadina tapi nyana sebagai presiden ye tah ieu keur carita baheula keur meme jadi presiden supaya kula milih nyana laporanana salat duhana getol teu didengekeun ku aing asup ka dieu kaluar teh dieu teu wali kos kitu aing mah penting mah pembangunanana nya mah urusanana bahkan aya nu ka Mekahna doraka nya ketika urusanana urgen aju nya berangkat bae ka tanah suci doraka ye itu doraka lain urusan rakyat kajenting teu ka Mekah tapi rakyat makmur
Eta karek daripada pakai ke Mekah mendingan dipakai ngurusan janda. Tuh ya, didoakan ku janda, mudah-mudahan bupati jadi suami saya. Waduh, hebat nini. Mukatab ya, cari tahu mukatab. Abi bayar cicilan ngaranna Abi mukatab. Ketika manehna keur usaha bayar cicilan tapi hayang korban, kumaha cek agama wala yudhi teu meunang ngalaksanakeun korban mukatabun kaula mukatab bila izin tanpa izin sayyidina. Namun aya zain statusna teh kaula mukatab yakni keur bayar cicilan ka sayyidna wari anjeunna korban tanpa izin ka sayyidna teu beunang, sebab kurban itu adalah tabarruk, sedengkeun tabarruk teh eta kudu aya izin ti sayyidna. Masya Allah, kecuali lamun aya izin ti sayyidna Zaid status sabin mukatab bayarna kaki Umar, anjeunna minta izin kaki Umar deu kurban izin ki Umarna. Beda jeung rokik tadi, ai rokik mah sanajan izin jatohna ka sayyidna, abid mukatab mun diizinan ku sayyidna jadi korbanna asal aya izin sebab tabarruk. Wala tadiatanil gaib terjadi korbanan deng-dengeun bigairi izni tanpa izin musejen. Urang boga babaturan orang Bandung, kemudian urang gua didek di korbanan di dia di Tangerang. Urang boga babaturan ngaranna si Asep di Bandung. Oh nya urang Sunda makan ngaranna Asep, udung, odong, itu orang Sunda. Asal udung pasti Sunda, odong Sunda, atep itu Sunda. Lamun ngaranna teh saya Sembrono, wah Jawa ya. Iya. Beda ngaran kadenge da kurang. Ya Allah. Nah, iya gitu Ki Zaid ngorbanan Asep babaturanana urang Bandung teu bebeja deui teu jadi tanpa izin teu jadi nya teu jadi tah. Masya Allah karim hirup kene Imam Asep na hirup atep di korbanan urang teu konfirmasi heula telepon ke teu minta beja teu minta izin heula teu jadi atawa urang ngorbanan tatangga. Kurang berdampingan di perumahan mapan ngaderet ke karunya lah cek kurang teh tetangga ya can boga non gitu penghasilan bagus hayang korban meureunnya nak kurang di korbanan tanpa bebeja ka manehanana teu jadi tuh ya Allah ya Rabb teu jadi tu kene teu jadi korbanan mayit ilam yusibiha lamun teu wasiat, lamun wasiat karak jadi, lamun teu aya patula patali nasab, lamun aya patula patali nasab bau masalah. Kolot yakni bapak ngorbanan anak nu geus maot jadi, anak ngorbanan bapak nu geus maot jadi, anak ngorbanan emak tanpa wasiat jadi, sebab sama hubungan anak hubungan nasab min jumlati wali-wali teh hantu anu tatadina diwalian ku bapakna dah eta mah meunang. Tapi lamun geus ka mamang teu bisa, ka kakak teu bisa, kakak teu bisa. Urang teh ya ieu endek ngorbanan kakak teu jadi, namun henteu izin ka kakak. Mun teu izin heula kakak-kakak nah hirup keneh kuari kurang di korbanan teh tanpa izin heula teu jadi korbanan. Teu jadi
kecuali nya nangis maot tadi wasiat. Lamun wasiat tara, lamun teu wasiat mah ngorbanan kakak jadi. Henteu jadi, kuduna ku anak dikorbananana atawa ku emakna atau ku bapakna. Jadi adik ngorbanan kakak terjadi, kakak ngorbanan adik terjadi. Lamun teu wasiat. Lamun hayang jadi kudu kumaha tuh? Korbanna dikeun ka anakna, nu urang ke anakna engke niat ngorbanan bapakna. Oh, itu bisa baik, ujung-ujungnya bisa baik ngan carana gitu. Paslun wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Allah alam bimradi wa idha malan tatkala unzilat mazaidah dan turun kenapa suratun surakan tetap minal Quran saking Quran aminhum maka ikut tetap setengah saking yang munafikina tegese wong kang munafik kabeh mayaqulu wong kang ngucap yang man yasabi kadue pirang-pirang kan seneman istihzaan kena ara-ara ngaguguyon ucap-ucap lapan ayakum mataini seraka bazada kikumuhi ngayopuhalihi kilaiki surah imanan ini mandasdikon tegese inga benergen gola ta'ala ngadauh Allah ta'ala ing lafad fa'amal ladhina aman maka ana panute wong akeh kang padang iman kenyala dina kabeh fazadat sumakamu ya min alladzina imanan iman litasdikihim biha kena ngabenerkan ya alladzina biha kalawan hadi wa ya alladzina yastabshiruna iku bararunga ya alladzina yafrahuna bihatika sebararunga ya alladzina biha kalawan hadi wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wallahu alamu bimaradilana panute wong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utawi gering do'fu antiqad tegese lemah pertekadane fazadatu makamuhi hadhihi min alladina izani ijid gel ila yusrim marin ka ijidanane ya alladina kufran la kufrin tegese ing kufur maring kufure alladina likufrihim biha kana kufure alladina biha kalawan hadi wa matulan pada marati alladina kabeh wa hum kafirun ya alladina iku kafir kabeh iku kang kafir kabeh
nuluykeun karakter munafikin. Jelema munafik teh kamari di hareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah mereupa. Di hareupeun siga pisan anu luluh, di hareupeun mah pohara di satukang mah justru nyana nu nyeun ekses-ekses. Mata molotot tapi lempang mundur, keuyeub. Karakter munafik teh keuyeub, ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur, eta keuyeub. Mantak di urang loba keuyeub, di lembur urang keuyeub loba, di negara lain loba hampir kabeh keuyeub, negara batu. Orang mangan sekolah doang kan negara batu. Tadi nama bagus barang balik di negara batu jadi keuyeub. Iya, ya jelema kemari mana anu kurang bisa dipercaya. Hese. Hayang mercayakeun jelema teh hese, baik di politik maupun di ekonomi. Ih, di hesena lain lalaga. Di politik si gawe rek ngurusan bebeneran yang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya aca kaca mobil lagi dihideungan geus teu meunang wahara tah eta kan ngaranna keuyeub lurah gitu kan memeh nama pohara jasa bareng jadi lurahna ya Allah ya Rabbi bapak keuyeub hese di luhur ratu kitu beureun bupati ge indung keuyeub jadi hararese bari urang deuk percaya ka saha di politik hese ekonomi siga duheuh we kerjasama kabelah ditu masya Allah kan ulah kerjasama nu gede nu leutik bae tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama sabulan 2 bulan bener geus nginahin we nanti 3 bulan bener keneh 4 bulan leb eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah bari jelema nu kos kitu masya Allah kiai ge kiai keuyeub loba kiai ya Allah ya Rabb hese kuari neangan kiai anu tatongkol keuyeub urang jadi teu percaya ka kiai ge komo kiai anu geus saju cicing di MUI hese percaya di depan hese di yayasan di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese keamanatan duit sholawat bae kudu leungit sholawat masya Allah keamanatan duit pidyah laleungit Gusti Allah nu kumaha kepercayaan urang kuari ngaji lain teu bisa tapi bisa ngan teu dipake eta teh keuyeub ku situ ya kiai lagi panbo paharanya boga showroom kiai boga showroom teu sabar asih showroom HP doang hese urang ieu anu asli Gusti tah munafik teh bencina luar biasa ka Kangjeng Nabi benci teh lain lalagaan keun pun bisa mah dipenggal munafik teh beuheung Kangjeng Nabi ku benci-bencina aya di hareupeun masya Allah jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah hebat atuh munafik tapi di satu kangeuna kurang-kurang nama Kangjeng Nabi teh atuh ya munafik bencina poharanya sa ka Kangjeng Nabi ari mukminin mah sahabat pohara ka Kangjeng beda tah munafik bebenci da pohara ka Kangjeng Nabi sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi
Nah nu mantap dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Digambarkeun mana? Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ieu teh geugeuyan, ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi. Atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya aja, dakwah. Matak bahasa lagi ngageureukeun. Ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat, munafik teh pan ngadengekeun. Tah kamari kan nurut-nurunkeun ayat-ayat perang. Ya. Jelaskan lu kamari. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jeung ayat-ayat lain ketika turun ayat, turun surah-surah kumaha munafik ngomongna kieu cenah. Cek munafik teh ye Sawarehna ya nu ngomong kieu ayyukum zadatu hadhihi mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman ku turunna ayat. Hayu coba atap ayat eta ampun nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh. Ayo coba ke orang-orang munafik nyana ngomong, "Heuh, ayat itu geus turun, surat itu geus turun, nambahan iman teu ka maraneh." Gitu. Ngalalagaankeun. Atau ka para mukminin bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman. Kuari tah ayat teu kamari kumaneh kadenge. Cenah cek Muhammad ngomongna, "Hei, jelema nu ariman, fattaqul ladzina yalunakum minal kufar." Kita merangan kupar eta tambah iman teu ka man. Aing mah nanya bae ka sia. Ayo coba sia bebenya nu sabenerna ayat eta nambahan iman teu ka sia. Teu cak mah teu. Lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad terus bohong ka Muhammad bagus. Tak kafir mah ngahihileudan, munafik mah ngahihileudan terus datang ka kuari. Lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihileudan di lembur. Tah. Sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae, kadenge kan? Atuh deuleu ku sia bade pertan titah iurang atuh kiaina mah tuh nyeun dapur. Maknya kiai teh kos kitu. Kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah. Tah ngahihileudan padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur duit jana. Nyokot duit eta doang setik. Nah, eta mah eta tah kiai nu aya tah. Tuh ya, Masya Allah. Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal namanya Waiding. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah ieu ngahihileudan lamun jelema teu resep ka kiai langsung bae ngomong. Gah muludan rajaban teteh kiai haji deuk bangun masjid. Urang keneh bae kapan nu dipertna. Eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah kiaina bae urang mah teu kudu. Kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake. Kok ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere. Lain kiai teh mah kos kitu mah hileud da aya bae. Eta mah hileud kita taruh mah. Nyawa hileud kita taruh. Mah hejo teh gede. Gila nama hileud kita taruh. Lamun ngarayap ka dieu getek ateul. Hileud kita taruh. Tadi lembur lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh teh budak. Duh. Eta budak pek mah kos kitu bae.
Tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bobar resep ka kiai mah keur carita ku ari bae di lembur urang atuh pohar tambah ka resep makin aya maulidan makin aya rajaban makin aya pembangunan anu syiar-syiar agama makin resep ieu mah keur carita nu kajadian di urang lamun kiaina bener lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan teu kudu taman kudu disumbang sebab yayasan mah lain pasantren PT aslinya mah PT teh kajen kakaler ka kidul kawetan ka kulon ge jauh nu gratis nu gratis tah mah PT tah mah meunang ku urang disebut PT Mahad cenah kiai mah kejem aing mah kadang-kadang kejem aslinya seperti eta PT mah cenah kiai mah so amat sok aing rasakeun sia dia aing yang ngomong kos kitu teh menang nolaah lain sa omong-omong benang teh leluhur aing teh ye ayo sia datang ka aing aing dibejakeun sia kana raka sia toh saya masuk ka jungaluran ngajeroan cenah kiai mah geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu pamarentah ge ku aing dicarekanan bae mun teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu indit ieu mah jang nu sarusah bae urang atuh jang nu sareuh pejabat teu kudu ngaji yayasan teu kudu ngaji urang mah nu susah bae anu dagangna rugi malulu ieu urang mah geus jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teh heula geus mending nu sarusah aing mah ngeunaheun sacablakna sumut ngeunaheun nu susah mah nu kasinggung sia susah amat emang ekor nyaritakeun politik teu ngarti politik ekonomi teu ngarti bener tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu ngeunaheun asana kana dadas teu aya senep teh aya geus aya bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik mah teh ulah ngaji geus teu kudu ngaji ka ditu bae Kiai Golkar loba keneh kesual ka ditu Kiai PDI loba keneh geus ka ditu sarombongan nyaho ka bener jago aing cenah kiai bosok sombong ih sia mah lain sombong aing mah emang kadang kos gitu budak kunaon haju kos gitu sih aya ngaran rajin atuh lah saat tadi saat teu kasinggung da subodok sok ada kitu ya tawah ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna hese jasa masyaallah urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah carekan ieu mah santri mere bae ieu mah henteu bae jadi bedakeun dicarekan ku Allah sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit lamun deuk neangan duit mah ulah nyeun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu coba lamun di akhirat kitu-kitu kan sieun atuh komo yayasan tah emang tah mah asli deuk neangan asli tah mah deuk neangan asli tah mah deuk neangan dicacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun masyaallah beusi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit beusi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh kan itu setiap santri datang make uang miftah teh artinya uang kunci jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit kana sabaraha duit gerang masalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh aing mah bahasa Inggris bisa dengan I love you doang hiji salian teh teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh ai bangsa nu salian teh teu bisa tuh ai sakola mah pan bisa geus kudu bisa ada bahasa Inggris bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung seurih ya geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman
ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturun mana celacak sia Quran teh nambahan iman buktina sia merengket buktina sia kan teu nambahan iman cak aing teh bohong tapi Al-Qur'an tah ieu teh ngageugeuikeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mendek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bejakeun maka anapun ari jelema nu iman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kapercayaanna nu matak lemban emang litas dikihim biata tadina ge atuh manehna mapan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaanna tina percayaan nu awal bari jeung wa hum yastabsyirun bararung aku turun ayat senang ku turun ayat ngajadikeun obat kana kolbuna jelema-jelema nu iman ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatandina ge geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah keimananna nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak itulah jelema iman jelema iman mah kitu tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanna teh doputi qadil mapertekadanana emang tadina ge teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kabencianana nambahan kana kabencian anu awal kufurna tambah ka kufuran deui tadina ge memang manehna geus teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah ka kufuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraehan ke dalam kondisi kafir naudzubillah min dzalik wa min dzalik masyaallah seperti eta lah urang kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urang cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ketika aya urayan Al-Qur'an teh urang teh ngadengekeun bener tambah-tambah urang mah sebab geus iman tapi kafir mah Kristen ngadengekeun eta Yahudi ngadengekeun eta Buddha ngadengekeun kafir ngadengekeun Al-Qur'an ngajebian ya ngajebian tuh atuh emang geus kitu sebab naon tadina ge geus teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Al-Qur'an begitu ngadengekeun urayan-urayanana begitu tambah-tambah teu percaya nu makna kompetisi di Indonesia teh kompetisi ulama dakwah hayang ngajelas-jelaskeun Al-Qur'anul Karim Kristen dakwah yang ngajelas-jelaskeun Injil nu manehna Yahudi hayang ngajelaskeun Taurat nu manehna Taurat anu geus mahrab Hindu Buddha dikejelas-jelaskeun kitab-kitab manehna Weda kabeh kompetisi ka di Indonesia teh tah wari main sliding di negara Indonesia kan negarana lain bentuk negara Islam negara teh negara demokrasi agama teh ya dicekel ku pepimpinan masing-masing Islam ku kiaina Kristen ku pastorna Buddha ku nu botakna aduh saya macam-macam sih mah
karusan teh sekarang itu. Nah nya jadi kuari ulah sok aju main-main atuh. Maksudna main-main teh kumaha? Main-main teh hartina silih salahkeun, silih sledi ulah ayo masing-masing. Ngan urang boga mayoritas, bentak demokrasi terpimpin aman. Negara Amerika, negara Jerman, Prancis, Itali, wabeh ieu teh tercengang nyali Indonesia mah. Sebab lawan ko damai. Orang Belanda nyali kehidupan orang Indonesia hideug damai luar biasa. Negara nu sakieu lega potensi pohara. Terus kapinteran loba di Indonesia. Lu pinter teh loba, tapi teu ngembangkeun kapinteranana. Haju agama loba di urang, geus Kristen, geus Protestan, geus Kristen, Konghuju, Buddha, agama macam-macam, aya Islam, tapi bisa duduk bersama dengan satu bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Dengan bendera merah putih NKRI bisa menyatu. Ya Allah, Agustus dikembangkan tahun ini tidak boleh. Cukup Agustus teh tujuan baik. Tuh masalah gitu. Sekolah geus tutup geulana. Sekolah di rumah masing-masing. Langsung pakai kuota. Enggak sih, tampung kuota, barang sabaraha duit pemerintah, los legeg sia kabeh. Masalah. Sebab pemerintah ge deuleu disakolahkeun sakitu teh disakolahkeun sakitu cek jadi. Gas palingan akan kauntungan bae gas. Tapi geus teh urusan nyana gas, tapi ieu mah damai na ieu damai. Ya Allah ya Rabbi. Bisa diuk kiai jeung pastor. Bisa diuk Yahudi jeung Muslim. Bisa duduk bersama. Ya Allah. Di negara batur mata ribut naik organisasi ieu organisasi ieu ribut di urang mah okosna doang ributnya waktu perebut kursi. NU jeung Muhammadiyah ribut karena teu kabagian kursi. Atuh barang geus dibere mah kursi ya tah jang sia tah kursi tah. Nah di maing aya tuh 5 keneh. Hoi aing mah lain kursi eta tolong. Ribut perebut kursi geus dibere mah aman deui. Masya Allah. Madak akhirnya kebablasan. Kumaha kebablasan anak lantaran duduk bersama kebablasan. Perindo kiai asup partai Perindo goblok. Heran aing mah. Baheula mah kiai tilok aya nu asup PDI aja. Urang keur leutik mah partai ngan 3 doang Golkar, P3, PDI kan sakitu doang. Ieu kiai mah wadahna teh P3 ti baheula ge santri PDI tokoh masyarakat anu agamais asup teh ka P3 ka Golkar teh dibelian teh kiai-kiai ka PDI mah tilok aya. Ieu mah keur carita masa lalu ieu mah bernostalgia. Nah baheula tuh urang milih P3 teh asa jihad fisabilillah. Tuh bangga urang make Ka'bah teh bangga jasa asa dekat surga bae budak. Baheula eta hebat jasa datang ka kula di Garut eta naik motor kompanya babaturan kula dihareup naik motor hidup petilo bari nangtung teh ternyata salanana soek teu make sempak pokoknya lah hidup woi anu ditukangan makaning loba we ya kompanya mantep cenah cek ya olol nya semua dibejakeun ngaranna ku aing mah eta teh asa bener enggak ieu mah keur carita baheula mah nu ka Golkar teh kiai dibeli nu ka P3 mah lillahi taala Allahu akbar ye coba dari Sabang sampai Merauke seperti eta lah nu ka alaman kurang kabehan di lokaya kiai dibeli di P3 sainganna berat lamun Pak Harto jujur eleh baheula Golkar tah ketidakjujuranana akhirnya ya menang terus Golkar padahal P3 beuh pohara jasa kajian ini mah keur carita baheula ya udah caritakeun ge eueuh nu milih PDI mah kiai mah alergi kunaon atuh kuari mah demi kursi kiai ustad kada itu akibat ieu kursi ieu karasa ku urang arit kuari maruncul deui Palu kuari maruncul deui atuh didijakan biangna atuh gara-gara eta kiai milih PDI ustad milih PDI
mikir atuh ku dengkul be ulah wakaku ieu mikirna ulah wakaku ieu ku dengkul heulanan dengkul sia dikamanakeun tah ieu keur carita seperti eta lah baheula mah. Nah jujur kiai teh jujur aing mah wadahna petilu enggak sajan kuku mah petilu oh lamun deu kampanye bae ge boh penting geus teu harees zikiran kabeh maca sholawat sakumaha dekat surga eta baheula eta padahal urang ditipu kene di baheula ditipu kene saperti mah nya nu ngareuna urang anu aduh ngan eta bae jujur kene maksudna tah nya. Nah itu hari mah hayu ambalaya datang ka kuari urang ngadenge endek pemilu teh sangheut kuari teh endek milih naon teh sangheut mantap ka masyarakat ge kudu di mobilan sangheut baheula makan antusias kuari mah sangheut saya endek milih moalah saya endek KTPS moalah sangheut ieu dibere aya dibere onam kan akibatnya jadi kos kitu kan baheula sabaraha puluh kiai sabaraha ratus kiai zaman Golkar teh anu mendem di penjara hanya demi untuk kekuasaan jeung kursi akibatna ketungguan di akhirat ieu keur carita ngaji tungguan ke di akhirat hanya demi kekuasaan jeung kursi kiai di penjara ambalaya terus sampai ke ayeuna demi kekuasaan jeung kursi di penjara eueuh masalah ieu mah keur carita emang nu benci mah tetep benci anu iman mah tetep iman tuh ngan di tengah-tengah anu iman osok turun anu munafik nu benci urang sejarah Banten tahun 1525 Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu begitu wafat tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin tahun 1570 wafat lanjut deui Maulana Yusuf lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah Raden Abdul Fattah kiai gede cek bapakna Mansur neuleuh di Banten sareuk ayeuna agama jung maneh ka Baghdad tas di Baghdad terus ka Iran tas di Iran terus ka Mekah panggihan A B C sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh engke karak balik deui ka dieu mangga nurun Syekh Mansur berangkat ke Baghdad kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah jeung eta teh kapanggih jeung jelema anu dituju geus kitu bae akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad jadi langsung ke Iran komo di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah sampailah di Mekah apalagi jeung guru nu dimaksud didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa penyerangan Belanda penyerangan kafir Syekh Mansur teh dengan ilmu batinna langsung pulang melalui sumur Zam-Zam langsung asup semenit 2 menit muncul di Cimanuk eta teh di Cibulaka langsung keluar caing mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya ieu gara-gara si Mansur nagarai kabanjiran Syekh Mansur diundang deh sudah teh baji cek Syekh Mansur teh langsung ditulis di batu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ditulis ayat tata wal yatalattaf wala yusana bikum ahada balik teruskan ku aing lah ya sudah kusia dirarekam eta parati mepes eta kos kitu tah dan batuna langsung dibalangkeun tadinya tak hurufnya na pat cai langsung sah hebat Syekh Mansur tah ieu keur carita Syekh Mansur didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah jahorenganan barang turun Ki Mansur mah sarieun kabeh raja kan bapana teh raja ka-7
jadi ndek dibikin kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula nu mantak Teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mafahir terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fatah, dicekel ku Syekh Mansuruddin, titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ke Mekah. Sebeuh kurang dicekel raja kunyana. Raja kuari. Maksudnya Banten. Maksudnya eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, Syekh Mansur. Bahara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur ke Mekah, titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa ti sumur Zamzam ka dieu sakitu bae can ngalawan ka abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten boh pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basi keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Taman cecereng lah. Lu asli nama tuh bau balaya kene. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung, dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui mangga ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun saat datang deui ka Mekah teu meunang ku aban. Langsung naik parahu naik kapal. Datanglah ke Mekah. Belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh. Begitu hebat, enggak sakabana balik sia. Balik. Cukup. Kunaon ai balik mampir heula di negara Cina. Jadi aya nu mawa di kapal teh ya, titah mampir ka negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Isi mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Siapa masuk aja ambayan gitu. Tadi waktu kuliah pan, nyawanya di buku kuliah mana. Nah kasih bulan ada kawin lah, jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya na eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah ieu teh kan nyaritakeun jajatena. Jajaten. Jadi maksudnya kia sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan dekena. Ah, tak kajen, cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah nu parang keneh. Nah, geus cicing, hajupan lain sakedeung aya boga anak mah tuh. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bajak. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur. Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak. Ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur. Ieu mah adina ulah cek manehna sanajan eueuh kita kurang tungguan. Kitu kan permasalahanna tetapi nurut Syekh Ishak mah. Nah, ieu kan jadi masalah ye. Kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut
waktu disambut dijadikan raja, jadilah raja. Nyana mengatasnamakan Mansuruddin. Waktu hebat luar biasa. Ngan sapoe, 2 poe, 3 poe tindakan-tindakannya berbeda jeung bapakna, jeung berbeda jeung agama. Iku jadi lain deui sapopoena. Anu tadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun. Anu tadina awewe-awewe keras teu menang sambarangan ku ari dibebaskeun. Masyarakat kaget, ini si Mansur asli apa lain sih? Coba cek deh ka ditu, dicek deh ke Cina, ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina. Mansur mencar ngomong urang mah aya Mansur di Banten saha? Ge atuh kula mah ieu di dieu kene ka karak deuk balik dah. Ieu geus jadi raja ieu sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Aya 2 Mansur. Masya Allah, jeung anu disanghyang mah 3 meureun. Tama Mansur mana tama? Jeung di Jakarta mah Mansur S aya. Jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana. Terus tanya. Ternyata orang jin anak Syekh Mansur. Ngarupa bapakna. Waktu diusir mentah-mentah. Diusir langsung naik ke Gunung Karang. Panjang kan eta dongeng. Tuh kan mayar mantek sia kaya. Orang cerita sejarah, dia cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia, marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teh mah. Anak aing. Bejana aja ka ditu ke Gunung Karang, langsung kemat ku Syekh Mansur teh. Datang anak hampura. Nah, ieu mah keur cerita. Jadi nyana datang ka dieu beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik. Jin teh eta teh mantak kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage. Jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda ka ditu padahal mah orang Indonesia kere endahan ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita. Nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun. Naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirna cicing di Gunung Karang, maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeulem teh naon gara-garana menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pang-pangna terus di paprasan make leungeun paprasana lain make golok we lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia pakai letungkeun ku Syekh Mansur teh naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh? Ye di dieu di Puncelot. Serem ngadenge Puncelotnya. Nah Syekh Mansur teruskeun naik moal diteruskeun bae sadongengna panjang kene. Datang ke Syekh Mansur ke Lampung, datang ke Syekh Mansur balik deui, datang ke Syekh Mansur nurunkeun ilmu, datang ke Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang. Sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ke pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun. Mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya
Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Fatahillah, Syekh Nuruddin, Syekh Kitu Badruddin, Syekh loba jasa ngaranna. Di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran. Nyana-nyana kene. Besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk. Eta termasuk eta masih kene Hidayatullah kene teu make Syarif eta. Kalau ngaranna Syekh Mansur. Ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh, Abdul Jabbar Syekh Mansur teh. Mantak engke ka kiai ieu mere wirida ieu julukanana Abdul Jabbar. Ke mana besi hayang kapange jeung Abdul Mansur kene. Nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya. Buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa. Ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur. Siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh. Cuman acak-acakan ngaranna dicekal ku siluman. Mantak lamun nagara acak-acakan siluman. Meureun di dituna aya tetesan. Ieu mah keur carita doang. Ya sia ge anak siluman ieu. Kait-kaitkan sejarah pohara, masya Allah, tahun akan dijelaskan kekulatan, tahun dan ayah kabeh tahun lagi, datang ke berangkat ke Mekah lagi, ayah tahunna, ayah harina, masya Allah, kari jelas, orang cerita sejarah seperti eta, teger Banten, sebab naon, ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandeglang akhirnya kalau walaupun hiji dua, di Serang akhirnya kalau walaupun kaciri ke bakal nganu nyekelan ilmu Syekh Mansur. Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung masya Allah aya mau geus aman baturna nya jeung moalana eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh teh mah bau anu mau katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh ya nayar sia kaing kurang lamun ngejelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin datang ka Syekh Maulana Yusuf datang ka Syekh Mansur datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung incuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur tertulis aya saja nulis layang nyawa tuh sia mah terus pokoknya sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres atuh sawona ge asak henteu pahit henteu masyaallah karim nah inilah cerita seputar Banten nu mantak lain lalagahalan tu Banten mah urang nyaritakeun Syekh Hasanuddin muringkak bulu ujianna dicaritakeun perjuanganna caritakeun ilmu masya Allah lain leutik-leutik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf lain leutik-leutik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarang mantak jadi raja teh beujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu geus kitu minimal orang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa, dari masjid ke selatan berapa, ke timur berapa, ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kene tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana beak wae kabeh dijual wae kabeh lebih tolol cenah jaman tanggung tolol aing geus ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek kitu Syarif Hidayatullah sabaraha ribuan hektar ke Tegal kadi ketetean Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu pohara Cirebon mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita
padahal mah kawan itu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus lah geus tutup sakitu bae lah geus mulai teruskeun lah pokona mah jelasna mah ieu siluman jadi raja sia anak siluman geus sakitu wa matu wa hum kafirun atuh munafik teh lantaran benci ka Kangjeng Nabi atuh benci ketika datangna ayat surat atuh manehna teh ngageugeuykeun tambah-tambah kebencianana datang ke paeh status paehna kondisina wa hum kafirun naudzubillah min mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat yakin iman orang nu mantap percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.